ngomong jorang, hate jorang, panon jorang atau celi jorang. Eta mah palayar geus kade tah gitu kan. Anjeun kudu ngajauhan gitu kana amal nu bieu palayar pus. Entong boga pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran jorang keur puasa. Kumaha atuh singkahan eta teh tah gitu. Pan loba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur urang sadaya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wong ieu urang sadaya dipaparin kasehatan. Samantawis seueur wargi-wargi urang sadaya anu ayeuna teh kaserang panyawat sasalat ruyu sareng numutkeun para ahli mah ayeuna teh bergeserna bumi menjauh tina matahari duwi ka ngakibatkeun dingin berkepanjangan. Teras deui angin ngagelebuk pabaru sapertos awun-awun kapungkur eta mah karaos deui anu tos sababaraha taun pabaru ieu teh teu nyorang. Mudah-mudahan wargi-wargi urang sadaya anu karasan kana teu damang ieu enggal-enggal Allah Subhanahu wa taala dicabut panyawatna lajeng sehat deui sabihara-sabihari. Amin ya rabbal alamin. Urang oge anu nuju sehat ayeuna mudah-mudahan teu kagiliran. Eka hoyong mah upami teh mah kagiliran ka eta mah panginten cirining urang teh masih kana di hapu umat gitu. Di hapu umat. Hadirin rahimakumullah, mung kantun kurang disasasi deui. Urang bakal mayunan ibadah tahunan anu disebat saum Ramadan. Margi kitu kange ngahaneun sumanget supados dina ngajalankeun eta saum teh tos aya persiapan matang di awal. Aya saena pangaosan anu ieu nyobi ngaguat Ramadan anu tangtos anu diharapkeunana adalah lahir semangat pikeun menyongsong Ramadan kasebat sehingga dalam pelaksanaan nanangke urang tos bertekad di awal kangge melewati Ramadan sasae-saena. Jamaah hadirin, turuna syariat puasa Ramadan ieu dilungsurkeun ku Allah teh di Madinah. Hartosna salami Kangjeng Nabi dakwah periode Mekah anu kirang langkung menghabiskan waktu 13 tahun. Tah salami eta teh teu aya syariat saum Ramadan. Naon saumna seueur penjelasan dina hadis-hadis Rasulullah. Anu kahiji aya riwayat anu nyebutkeun Rasulullah marentahkeun saum sadacan lungsur syariat Ramadan teh nyaeta saum Tasu'a.
saum Asyura punten. Nya eta puasa anu dilaksanakeun Saban tanggal 10 Muharram. Falama parodok Ramadan, nalika Ramadan diwajibkeun, maka Rasulullah sasaurah in syi'ta somahu gitu wa in syi'ta tarokahu. Mun teh mah hayang ibadah laksanakeun eta puasa, mun teu hayang mah teu nanaon ditinggalkeun. Dina riwayat sanesna aya anu ngajelaskeun Rasulullah sok ngabiasakeun waktos dakwah periode Mekah 13 tahun teh puasa pertengahan bulan Islam 13, 14 sareng 15 saban sasi disebutna puasa ayyamul bid'i yaitu puasa pertengahan bulan. Tah janten teu puasa Ramadan Kangjeng Nabi sareng para sahabatna salami menuju di Mekah teh gitu. Baru kemudian tahun kedua hijrah gitu. Hartosna Kangjeng Nabi tos aya di Madinah tos ngadampai tahun kedua tidak hijrahna gitu. Allah Subhanahu wa taala nurunkeun syariat puasa Ramadan. Saur para ulama syariat wajibna puasa Ramadan ieu teh lungsur dina sasi Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban gitu. Upami teh mah pertengahan berarti gitu sekitaran 15-an, 16, 17 tanggal eta lah gitu. Tah, kemudian gitu aya jeda waktu persiapan kurang lebih 2 mingguan. Kage sosialisasi ke masyarakatna di Madinah. Teras gitu kan prung saum dina hari pertama Ramadan janten tahun kedua hijrah. Jamaah hadirin, mana syariat puasa turun teh nyaeta lungsurna wahyu Allah anu kacatat dina surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tah eta ayat teh cenah turun dina pertengahan bulan Sya'ban. Kurang lebih sekitar 2 mingguan deui ka gitu saum ka bulan Ramadan, Jamaah hadirin, ya ayyuhalladzina amanu yeuh jalma anu dina hatena nyang karuk rasa iman. Kutiba diwajibkeun ka anjeun asyam puasa. Siam ieu teh isi masdar tina soma. Soma yasumu siaman sauman. Janten eta mah soma mah isi masdar teh 2. Soma yasumu sauman gitu. Siaman gitu, siaman. Sasi. Watak urang menyebut sasi siam meunang, sasi saum oge meunang gitu. Sebab dua-duana oge gitu aya akar kata anu sama. Nah, wajib anjeun puasa kama kutiba alal ladzina min qablikum seperti diwajibkeunana ka umat-umat samemeh aranjeun. Tujuanana la'allakum tattaqun susuganan ku jalan ieu teh ngajajabkeun diri anjeun kana darajat takwa. Hadirin, jadi upami kitu mah setiap agama anu dilungsurkeun ku Allah ka para nabi di jerona aya syariat puasa. Pasti sebab ku ayat eta jelas wajibna puasa ka urang teh gitu. Sabab umat-umat samemehna oge diwajibkeun puasa. Nah puasa teh dina bulan Ramadan nabi-nabi sadayana teh walaranna henteu. Teknis praktek teh gitu ieu teh rupi-rupi. Hiji Nabi Daud alaihissalam anu kacatat dina sajarah Nabi Daud alaihissalam
kumaha puasana nu diwajibkeun ku Allah anu kutiba teh gitu. Selang sadinten. Sapoe puasa gitu, sapoe henteu. Gitu, sapoe henteu. Berarti lamun satahun aya 12 bulan teh satengah tahunna puasa, satengahna bukan. Genep bulan katitina teh puasa teh. Kajian bedo we gitu. Ai genep bulan puasa mah beuh gitu. Eta ku kabayang nya gitu. Aya kondangan resepsi pernikahan anu geus kabayang dina sirah sate gitu. Waktuna puasana wajib aing mah bari hese ngodo bari puasa kitu mah dangke bakal ngarepet kitu tuluy-tuluyan gitu. Ya Allah, betapa beratnya syariat anu dilungsurkeun ku Allah ka para nabi terdahulu. Anu kadua, Nabi Isa alaihissalam gitu. Puasa teh cenah anu kaawas kusum kuring dina kitab Injil Barnabas gitu. 3 hari dalam seminggu gitu. Atas berkat keluasan rahmat Allah gitu, kepada kita umatnya gitu. Maka dari semenjak inilah mari kita berpuasa sahut Nabi Isa teh 3 hari dalam sepekan. Jadi 3 poe tina saminggu gitu. Lamun sabulan teh aya 4 minggu berarti 4 kali 3 12 poe sabulanna. Lamun kali 12 bulan berarti 120 hari ditambah 24 hari nya hampir 144 hari 4 bulan langkung gitu. 4 bulan langkung gitu. 4 bulan setengah puasa na teh eta ka Nabi Isa alaihissalam. Ka Nabi Isa alaihissalam 4 bulan sakali gitu. Urang puasa 4 bulan ya. Awak geus bargeng kieu kateuing atuh gitu. Asa berat. Aya anu nyebatkeun ya penceramah mung pada sungkuring teh acan kapenak dasarna duka ti mana tah gitu. Nabi Musa alaihissalam mah cenah 8 tahun sakali puasana teh ngan sakali puasana satahun gitu. Jai aing teh gitu. Puasa satahun kajian bedo. Gitu kajian bedo. Nah, ternyata dina syariat Nabi Muhammad SAW pangringan-ringana syariat beban syariat puasa ngan ukur disuhunkeun ku Allah sabulan tina satahun gitu. Sabulan tina satahun hiji gitu. Jadi berarti gitu urang mah gitu teringan di antara syariat-syariat puasa anu diturunkeun ka para nabi sadayana. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka para sahabat umat Islam di Madinah sadayana tos mempersiapkan diri jauh-jauh ti anggalna menyongsong Ramadan. Bersukacita mereka gitu. Baru mah rek puasa teh gitu. Di urang mah terus terang hate teh rada ngaleketei rek puasa lain bunga. Ngaleketei gitu. Di kamari teh ayeuna geus joal deui ini asa sagocepat ceu urang teh. Sabab kaciri da urang mah langka puasa gitu. Da langka puasa sunat jadi asa sagocepat. Jadi nu kadua aya ieu ngaleketei hate hutang urut Ramadan kamari ge can punah gitu tah. Nu ngaleketei teh tah aing euy meureun bakal namahan deui we ieu teh pikiran teh kadijen. Gitu. Tah hadirin muslimin urang lajengkeun. Berpuasalah para sahabat di Madinah sadayana. Semangat gitu, semangat. Puasa di tempat panas gitu. Resikona atawa tantanganana jauh lebih berat ketimbang puasa di tempat tiis radi urang. Di Arab puasa teh ripuh gitu. Naon sabda ripuh panas. Pada tanggal 17 Ramadan dina sasih anu sami gitu. Allah merentahkeun peperangan gitu.
Maka terjadilah tanggal 17 Ramadan teh perang Badar. Ya, perang Badar. Tanggal 17 Ramadan teh eta teh gerna perang. Sadaya. Berarti persiapan nama gitu di awal teh dia teh bisa didadak. Gitu. Sugan isuk-isuk gitu nyamperan ketokan panto, ayo urang perang. Moal. Ayo persiapan anu kudu disiapkeun. Hiji ya gitu. Pala tentara gitu kan. Pala tentara anu siap dipilih. Anu kadua persiapan logistikna. Anu katilu peralatanana. Anu opat perancangan strategina. Kau eta di awal-awal kena dibadatenkeun gitu tah. Keur mah mimiti puasa kurunyung syariat anu berat teuy jarakna berdekatan nyaeta kita syariat perang. Terjadilah perang Badar gitu. Di mana tempatnya? Di Badar. Iraha tanggal 17 Ramadan gitu. Mana Badar teh? 180 kilo barat daya Madinah. Gitu. 180 kilo. Keur puasa teh tentara teh ngabring leumpang ka ditu jarak nu ditempuna 180 kilo. Gitu. Ngempit we ka itu. Gitu. Ya. Kata ya Allah keur paruasa gitu. Jumlah tentara anu dikintun ku Rasul anu diaping ku Rasul harita sabaraha 300 orang gitu, 300 orang. Sabaraha musuh anu geus ngadaguan di ditu nungguan 1000 urang. Berarti 300 kudu jang hareupan 1000 urang posisina keur puasa. Apan keur puasa mah baroraah yang hareupan jelema napu nya gitu. Ti kojot kana golodoge nyuksruk gitu keur puasa nyunghit gitu ti kojot oge gitu. Komo keur murang mareng maningnya balik di masjid samping pageuh kana jukut kana jukut pager jukut teh apan ngambek kana jukut teh gitu. Sia teh rek saingko gitu. Iya mah pan gede amek ai keur puasa mah ngan tanaga gitu. Tanaga maloyo. Ari ieu di titah perang gitu. Titah perang. Pari sadaya gitu. Nah hapan cenah aya di zaman Rasulullah teh onta mah biasana sok diangge beban narik peralatanana nya. Kayaning perbekalan dihitung jarak sakieu ka ditu makananana kudu sabaraha keur mulangkeun kudu sabaraha salila di ditu sabaraha dihitung heula engke ditaek-taekeun kana beban kana ketongong kanta hiji. Nu kadua cai oge sabab di ditu mah teh alternatif cai bae kudu mekel di lemur ti dieu 300 urangeun salila perjalanan berangkat di ditu jeung keur pulangkeun dek sabaraha tengki persiapanana gitu. Nah karena wan cai minum hiji tah. Anu kadua wudu, anu katilu masak namanya meureun nya teh dicaian teh kumaha ngaliwat teh dicaian gitu. Nah, otak persiapan air ge seueur pisan. Itu lalu diangkut ka ditu. Dina kayaan keur puasa laleumpang 300 urang dipimpin ku Kangjeng Nabi. Gitu. Jamaah hadir rahimakumullah, ceuk hitungan jalema hasil utak-atik otak gitu rek menang ti mana hore nya batur mah gitu persiapanna oge gitu dahar heula sing wareg terus gitu kemudian bari tukang ngesang jeung batur gitu ari ieu tentara alajar di carabutan anu saaya-aya gitu ya gitu terus deui puasa gitu. Rek menang ti mana hore. Lalu kemudian gitu, Allah mah lamun sek nurunkeun syariat teh pasti dengan gitu, perhitungan rencana mantena Allah mah kitu nya. Maka cenah wa anjala sakinata fi qulubil mu'minin.
Allah nurunkeun rasa tenang dina hate jalma nu mukmin anu aya di dinya teh nu tilu tenang gitu. Da ku tenang mah sagala rupa oge atuh beres ya gitu. Ngagebrig noroktok sateh ku geumpeur da ai ku tenang mah yang harupan musuh gitu ngaleuya di dinya tenang we sugan aya keueung sugan aya sieun sugan hoream tenang we. Tapi kan waktu perung durder perang teh gitu kan teu jangkaru kerasa keung saeutik-eutik acan. Kata Allah nurunkeun anu gitu kan di luar prediksi manusia. Anu kadua gitu wa ayyadahum bi junudil lam tarauha gitu. Kemudian Allah mengirimkan bala tentara di langit anu teu katingali ku umat Islam tapi sidik ku musuh. Perang nanti kan ukur 2 jam di lembah Badar teh gitu. Nah make jeung kudu sakedeung geuning ya. Batur kaburu ka alam mental sabab umat Islam gitu dikadekan hayok disabetan tuluy-tuluyan tapi eueuh nu ragrag eueuh nu ngagubrag eueuh anu ngajerit gitu kan ngangseg we tuluy gitu. Nepi ka umat Islamna culang cileung make batur malunur kabur gitu. Sing horeng teh gitu Allah memberikan pertolongan ku para malaikat diutus pikeun ngabentengan umat Islam nepi ka rekep gitu kan aya di sabat teh eueuh nu maot kapan malaikat nu sabat teh gitu nya sabat marah ka kadek geus sieun atuh gitu nya gitu urang ge da mun manggihan jelema kitu gitu dek kadek ka haha kabur sigana teh tah. Hadirin akhirna mah mereka lari terbirit-birit meninggalkan harta rampasan perang anu kacida seueurna. Harta rampasan perang sok disebat ghanimah. Kita ada ghanimah. Nah, turun syariat puasa teh berdekatan sareng aya parentah perang anu kemudian terjadi perang Badar. Anu kadua puasa teh hanya ka waktu teh beurang ya hanya kana teh waktu teh beurang mun bisa milih mah gue anjeun mah rek puasa teh kan penting mah sabulan we beurang heg peuting heg gitu sumkuring pasti panggeulana ngacung rek milih peuting kita puasa teh gitu tek peuting ya abdi mah gitu nganuhunkeun kana meunangna milih peuting tambahan 2 peuting deui gitu jadi 32 peuting baik lah gitu. Da ku genah puasa teh penting mah. Salat maghrib ya. Dekul salat maghrib. Mulang we ka imah. Gedar sing gede naon. Sahur. Gitu. Sahur teh maghrib. Sahur teh maghrib. Salat isya kepruk-kepruk keprak-kepruk. Reu penyelegon di dinya. Gitu. Allahu akbar subuh korepak we naon. Buka gitu. Kena ya gitu buka gitu kan tarawih geus lohor gitu tarawih geus lohor bae gitu. Kan eta geuning hanya kalna teh puasa teh waktuna urang beraktivitas riweuh ngadu tanaga nu di sawah ngadekul di sawahna nu di kebon ngungket di kebonna burber ka itu ka dieu panon poe gitu kan panas di dinya urang teu aya syariat puasa. Keun aya usum ngijih mah da tiris ngampedah jadi pondok pangulinan nya ngabang balerkeun waktu rek buka. Kitu unggul usum ngijih mah tengah poe naon usum halodo ereng-erengan da puasa nepi ka para raid. Gitu, para raid. Sumkuring pernah ke puasa hari teh eureun di warung. Aya budak pemuda 2. Dariuk dina bangku. Cek nu hudang teh cenah aya inget cenah soak teh bere puasa ku ayeuna mah cenah. Halodo ge mah. Kuat cenah. Cek nu saurang ge heuh cenah urang ge dah cenah. Otak cenah urang mah gitu. Lamun sek taeun mah cenah cenah gitu. Eta sok diakalan cenah urang dina wudu gitu. Cek nu ieu teh. Da teu kuat cenah kitu mah cenah. Aya saya teh meureun nya ka kemuna teh meureun nya 3 siuk meureun teh anu kaluar 2 siuk masih itu cenah kitu kan. Gitu diakalan teh kitu. Karek kita kuat nih ka magrib gitu.
gitu. Jamaah hadirin rahimakumullah gitu. Sakur kaum muslimin geuna ku syariat puasa. Urang ditakdirkeun ku Allah teh alhamdulillah aya di negeri anu diliwetan ku garis khatulistiwa nya anu waktu beurang jeung peutingna teh eta teh hampir sarua urang teh nya. Lamun saek aya 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Antara ti poe kabeh teh anggarna sakitu gitu kan. Nepi ka puasa urang tara rosa teuing mancal ti 12 jam. Gitu. Paling 12 jam setengah atau paling 13 jam paling tidak seueur. Alhamdulillah. Takdirkeun di Batur di negeri anu kersa pernah nate aya dina mun-munan bumi dina mun-munan bumi anu peutingna sajorelat gitu beurangna ngampleng gitu sapertos di daerah Swedia sapertos di daerah Swedia tempat manu di luhur teh nya gitu kan eta mah cenah puasa teh nepi kana 22 jam peuting dengan 22 jam beurangna 22 jam. Sementara anu ngaranna puasa di mana-mana ge ulama sepakat teu aya khilaf, teu ikhtilaf. Min tuluil fajri ila gurubis samsi ti mimiti terbit fajar tapi kasuruh parobe di mana-mana ge eta mah sepakat para ulama waktu puasa teh ti mimiti terbit fajar suruh padon poe di dinya teh gitu. Waktuna puasa. Ai urang mah di urang teu pati masalah sabab mimiti terbit pajarna seolah anger gusar geser sutak setiknya kemudian buka na oge anger gusar geser sutak setik gitu. Lamun saek teh mah ngabadungan puasa orang Eropa teh anu tadi anu kabeneran pernahna nagara teh aya dina mun-munan bumi gitu ayeuna karek reup magrib engke geus joal deui panon poe teh sabab ngagilirna keur sakitu teh geus beurang deui gitu cenah gitu 2 jam malam berarti puasa 22 jam hai aing mah kuripuh mun sumkuring di ditu arek balik heula we enak balik heula ka dieu ka Cipedug nah kok bina-bina teuing nya gitu kan keukeuh we kudu sakitu gitu. Nah ayeuna anu 2 jam geura ye anu 2 jam peutingna teh hiji buka urang teh geus buka teh meureun salat maghrib geus salat maghrib teh meureunan salat isya taraweh sare sahur 2 jam kaburu mah puasa deui puasa salat subuh geus salat subuh da salat subuh teh terbit fajar gitu teu beunang salat subuh jam 11 gitu puasa deui ya Allah ya karim da moal kaburu sare moal aya ge ya sahur buka salat maghrib tarawih gitu sajam cukup mah buka salat maghrib salat isya tarawih sajam kaburu moal kaburu pandahar teh hitungnya setengah jam can babatak nih nya gitu kan babatak ayo kan babatak Allahu akbar gitu. Sehingga untuk negeri-negeri anu seperti kitu turun ya lahir ayat 3 fatwa ulama keur negeri anu kitu bisa dikersakeun budak urang dibawa ku minantu ber ka negeri anu model kitu saur fatwa ulama ayat 3 fatwa 1 puasa luyu jeung ketentuan ti mimiti terbit fajar dikasuruh panon poe kajieun 22 jam gitu tah eta waktuna itu yang paling sahih mun kuat gitu kumaha lamun saek teh mah ternyata henteu kuat gitu cenah nginduk ka negeri asal Saudi mun di Saudi puasa na teh 15 jam upah teh mah di dinya ge cenah 15 jam we sanajan buka teh panon poe
nyebrot keneh eta pendapat para ulama. Anu katilu mah teu kuat mah fidyah. Eta mah jelas aya dina Al-Qur'an nya gitu. Waladzina yutikunahu fa fidyatun ta'amu miskin. Pikeun jalma anu ku puasa teh payah ripu gitu. Bari teu mampu qada gitu. Tah eta mah cenah heg wae gitu kan fidyah we mere kadaharan ka jalma miskin gitu ta'amu miskin. Tapi cenah fidyah mah teu meunang ganjaran puasa. Tak hanya ngagugurkeun teu jadi dosa unggul gitu. Fidyah mah teu meunang ganjaran puasa, ngan sakadar ngagugurkeun teu jadi dosa unggul. Naha pada dijelaskeun saestuna pikeun jalma anu puasa teh ganjaranana ieu. Wal hasanatu bi asroti amsalihha. Kahadean naon wae anu dipigawe waktu eta jalma teh keur puasa eta teh 10 kali lipat tibatan gitu poe biasa ganjaranna teh nya itu ganjaranna teh hiji anu kadua gitu man aftara gitu yauman gitu shaimun sing sajalma anu mere kadaharan gitu keur buka jalma anu puasa gitu maka eta jalma teh meunang ganjaran sagede ganjaran jalma nu puasana bari teu ngaganggu ganjaran puasa jalma teu ngaganggu ganjaran puasa jalma nu puasa teh gitu. Mata kudu atoh lamun sae teh mah aya batur ngadon buka di urang. Kudu atoh teh. Ga meunang ganjaran puasa eta jalma gitu. Bari puas ganjaranna eta jalma teu kaganggu ngan urang kabagian. Syaratna asal mere kadaharan keur buka dina waktuna gitu. Aya lohor mah teu kaji gitu. Lohor mah teu kaji. Kalimpeng buka we jung ajakan batu dituduh. Nyumput di juru gitu. Nyumput di juru. Eta mah teu kaji. Ieu mah ngong adzan magrib keur buka teh eta gitu. Eta teh cenah meunang ganjaran. Wali shaimi jeung pikeun jalma nu puasa nya eta teh babun yuqalu lahu ar-rayyan jalma anu puasa kalayan bener luyu jeung tuntutan hukum sareng tuntutan bimbingan Rasulullah gitu tah eta teh cenah gitu panto surga teh khusus ya gitu anu ngaran ar-rayyan gitu engke bakal digero ayeuna shaimun saha cenah jalma-jalma anu asup surgana teh ku sabab puasa gitu. Sok cenah arasup fa idza akhira ugliko lamun saek teh mah geus beres tah buru-buru tutup sabab teu aya hak diasupan deui ku jalma anu asup surga lain dina puasana. Tah tina penjelasan anu ieu gitu. Jelas mun teu kuat puasa diganti ku naon tadi teh kiparat ku fidyah teh ya gitu. Ai fidyah mah ngan ukur mere kadaharan ka jalma miskin. Hayang meunang ganjaran sagede kitu sarua nu puasa gitu. Eta mah ngeunah ehe teu ngeunah di eheon aya kitu mah gitu nya gitu. Tah jadi hanya penebusan saja supaya tidak jatuh pada dosa anu ngaran fidyah mah gitu entong ngarep-ngarep ganjaran puasa wata upami teh mah urang berhalangan nepi ka batal puasa engke gitu entong waka mikir-mikir fidyah satungtung kuat mah engke qada sabab qada mah eta teh puasa Ramadan nu dilaksanakeun di luar bulan Ramadan eta we udang heula teh malah kieu geuning sing saha jalma anu geus ngarasa dirina teh pantes moal kuat puasa ye gitu sahur we ngan niatan puasa mah niatan we engke lamun sek ternyata teu kuat di tengah jalan buka gitu buka nah oh iya mah pikeun jalma anu ngarasa wegah gitu anu kumaha anu gaduh kekurangan dina dirina nepi ka cenah
gitu. Kajian teu puasa ulah gitu cenah. Niatan puasa sahur ke lamun teu kuat buka. Sebab sangat boleh jadi Allah maparin kakiatan anu asalna teu kuat teh si goreng jadi kuat bisa saja. Da mineng urang ge kajadian. Dahar teh siga teu nikmat tapi geus ger nyiuk di sakurang gitu gitu. Nya nyiuk di eureun-eureun sore ditepak we leungeun kudu boga imah geus satak behan. Geus hayo itu. Pai tadi moal kita awas urang ngajak ngalaman satos gitu. Hadirin kaum muslimin, urang lajengkeun. Sum goreng satecan ka dieu teh screenshot heula gitu. Nah cenah di screenshot supados henteu jangjang jingjing. Aya hadis ti Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkeun ku Imam Ahmad, Muslim sareng Nasa'i. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Sesuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sasauran. Qala Allahu azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Saur Allah teh sakabeh amal anak Adam ieu kembali ke dirina kecuali hiji nyaeta puasa. Gitu. Ya, puasa. Wa anna fa innahu li ay puasa mancena wayahna eta mah keur kami. Wa anna ajzi bihi jeung kami anu boga hak netepkeun sagede kumaha ganjaran-ganjaranna. Dan puasa harina sama, sahurna sarua, bukaana sarua, ganjaranna si A si B na berbeda. Berbeda. Aya anu gede ganjaranna teh. Aya anu sedeng ganjaran teh, aya anu leutik malah aya anu teu meunang ganjaran sama sekali dina puasa. Tah. Wasiyamu junnatun. Jeung ari puasa teh eta teh benteng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum lamun sek ditakdirkeun marane teh keur aya dina tengah-tengah puasa fala yarpus. Tah kita puasa supaya menang ganjaran di Allah, supaya mungkin ganjaran di Allah kade ditip fala yarpus ropas. Aya ropas teh nya eta gitu ngomong jorang kotor, ngomong jorang, hate jorang, panon jorang atawa ceuli jorang. Eta mah palayar bus kade tah gitu kan. Anjeun kudu ngajauhan gitu kana amal nu bieu palayar bus. Entong boga pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran jorang keur puasa. Kumaha atuh singkahan eta teh gitu. Pan loba budak eta mah ngabuburit ka moal. Dalindek barang beuli da teu bogeun duit nya ngan loba nu herak gitu. Ka moal tah eta teh falayar kade ulah sedikit pun boga pikiran-pikiran jorak dina hate gitu. Hiji eta. Nu kadua wala yashab gitu. Wala yashab. Yashab teh ditingali ku suming tarjamah teh berteriak-teriak atanapi gogorowokan gitu. Gogorowokan. Nah, kumaha maksudna puasa ulah gogorowokan atuh nya keur puasa ulah gogorowokan teh kumaha maksudna. Nah, pada sadaya kita kurang lebih meuneunan gogorowokan teh gitu. Ai sum kuring narjamahkeun kieu gitu. Salila manehna puasa teh salila eta dirina ikeun ibadah. Persis seperti salila jalma salat, salila eta jalma teh keur ibadah gitu. Wata betul. Oh, naon nganteur karesep
gogorobokan bebeledugan tahun gas heang-heangan jeung sabangsana eta teh kita ngaruksak karena nilai puasa kurang lebih seperti itu anu kadua wala anu katilu wala yajhal saur hadis qudsi teh bieu teh ulah gitu cara puasana jalma anu bodoh wala yajhal jahil juhala ya gitu bodoh kumaha mapantes maneh gitu mapantes maneh lapar keyeungkeung di rungkup ku sarung di harudung gitu. Batur punten karaka melong ha nya anu atuh kolor geus murintil ping-ping jeung bitis sarua sagede patlot ingkah ka warung diuk dina panyareanana moloho apa gitu tah gitu. Jadi eta teh kahasup kana yajhal mapantes maneh gitu mantes maneh gitu. Tengah poe moyan di buruan gitu. Terus deui mandi mung nyisiran gitu buuk bujri jeung sabangsana eta teh cenah bapak ento Allah sareng Rasulna tersepkeun ka jelema anu puasa gitu kumaha atuh jag-jag we jag gitu. Nah, malih aya keterangan geuning jag puasa anjeun nepi ka mun bisa mah sakabeh salat anu sunat oge kalaksanakeun keur puasa. Gitu. Kalaksanakeun keur puasa. Sunat oge gitu. Aya keterangan saestuna jalma anu salat sunat na waktu keur puasa ganjaranna teh sami sareng wajib. Wajib. Ngan kata sok teu purun eta salat lohor pokona mah. Ya. Gitu. Ngeksrek suku teh dah. Ngeksrek. Terus hate babarian ka todel. Gitu. Urang nganiatan rek kaluar ti masjid ti heula kabelan batur ambak kareta mah. Teu keur puasa mah. Kehet seheulan aing gitu. Maksudna gitu. Nah, tiis hate teh geus deukeut kabuka we. Gitu geus deukeut kabuka mah rada tiis gitu. Komo geus dicayan mah ka dieu plong. Plong. Nah, ari kaum muslimin eta tabetan. Nya fala yarpas kade cenah jaga panon piara hate mihape ceuli gitu kan gitu. Raksa basa pan aja teh keur puasa nganteng ibadah ka Allah harita teh hiji. Da kurang-kurangna setan pinter ngagoda ka urang nya nyurung kue geuning nya keur puasa mah leres teh gitu. Keheuleuan teh kabina-bina eta teh ti mimiti haneut moyan nepi ka mengok panon poe geus kitu rada ti istri teh gitu kan. Waktu rada nyang-ereng teh ya. Kemudian pain satimuhu ahadun au qatiluhu mun teh mah anjeun dicoba ngalaman cocoba nya didoja aya jalma anu ngangkrang ka urang gitu. Hayu jeung aing saedana rek di lapang mana urang gulei jeung jeung sabangsana itu ngawak-wak tuluy-tuluyan pain satimuhu ahadun mun aya jalma anu tutunyukna hina bebeakan ka urang hiji teh au qatiluhu atau nu ngangkrang ngajak itu padudugalan gitu pakul ini soimun anjeun mah cenah ngalewas we hampura kuring mah keur puasa sawal si jeung aing gitu lah geus jauh teh gitu geus mengkol urang geus ketemu manehna sawal si jeung aing gitu eta nu kurang-kurangna pada sadaya pipaseun keur puasa lain jeung nu jauh-jauh teh da carang aprokna ge eta jeung nu batur sakasur pabirana gitu jeung sakasur gitu geus salat subuh pan geus bareng hereng gitu geus salat subuh teh gitu nah gitu pain satir wa hodau kadu fal yaqul ini sayun marrotani 2 kali. Kemudian walis soimi parhatani keur jalma anu puasa mah dijamin ku Allah. Jalma anu puasa anu bieu teh kitu nya elehan ngajaga lisan ngaraksa lisan mihapekeun panon ceuli jeung sabangsana dijaga. Kemudian teu mapantes maneh dina puasana
Untuk naon ngaranna gogorowokan segala bla bla bla. Tah walis soimi perhatani bakal menang 2 kabunga. Hiji gitu. Idza abtara pariha. Idza abtara pariha bipitrihi. Nalika geus gong adzan magrib, Allahu akbar bunga. Nah cenah urang mah cenah asa teu pati bunga, karasa pisan nya bungahna mangge adan teh lamun sagaberan urang teu puasa. Bisa saja gering ada teh nya. Bisa saja batal ku sabab nyaba jeung sabangsana. Pas batur baruka urang teu nya hate teh itu hanyakal ya bunga. Anu kadua geus nincak lebaran gitu. Beres puasa teh geus gitu. Bunga. Ku sabab urang geus mampu ngareksekeun Ramadan. Komo ditamahan duka beli baju weuteuh, samping weuteuh nya, kopiah weuteuh. Hadir kaum muslimin dina persiapan keur poe lebaran mah kadangkala mah sok eleh keneh kudu tara puasa. Kadangkala mah gitu. Sampingna ge atlas. Hargana ge ratusan ribu. Kopiahna ge kopiah anu mahal dibeli tamunana. Senal lagi keur poe ieu senal anu mahal gitu. Anu pas ditincak teh aya lampuan kayak itu tuh gitu, aya lampuan gitu. Tah ya nyaan senal mahal tah mah nya. Kahiji senal urang mah teu disada. Anu kadua gitu kan gitu eta mah disada. Anu kaduana senal urang mah eueuh batrean eta mah aya batrean. Pas kitu pas kata pas sunat teh gitu. Hadirin kaum muslimin gitu. Anu kabunga anu teu aya wates wangen mah nya eta wa idza laqiya rabbahu pas maot tepang sareng Allah nepakan cek basa sumkuring nepakan sote bagja hirup anjeun tuh pi surgaeun ngablak keur tempat cicing anjeun ku sabab puasa anjeun. Nah eta mah kabunga anu lain lumayan gitu. Kabunga anu lain lumayan. Nah, hadirin rahimakumullah, oleh sebab itu maka tangtosna bae persiapan mental kangge mayunan sasih Ramadan teh kedah disiapkeun di ayeuna hiji. Teras teu aya lepatna kita tos mendekati saum teh silih hampura heula. Nah, ngarah hayang fokus ibadah itu nganteng ka Allah, henteu kapangaruhan ku gitu pakait kagorengan jeung sasama hampura euy kuring aya rek puasa ya hampura ka sararea ngarangke dina ibadah teh fokus urang mah ka itu da geus ieu geus beres nya papada jalma teu naon silih hampura nya gitu teu naon komo bari ngeubelan mah nya gitu hampura euy gitu beres sumkuring maksakeun hoream-hoream ka dieu nya gitu kan da kabejakeun hampura eta teh teu naon tujuanana hayang fokus dina bulan puasa gitu ibadah nganteng ka Allah ulah kahalangan ku gitu pakait jeung sasama teu naon urang hayang ibadah teh anteng hampura bisa aya kasalahan bisa ngaganggu konsentrasi urang ka ditu ka Allah teu naon anu kadua gitu sae nama hindari gitu tempat keramaian menuju puasa apan para sahabat oge seueur di masjid gitu di masjid kita nuju saum mah gitu tara di lapang gitu tara di tempat-tempat karamean tara naon sababna miara ibadah gitu watak di dia anu gaduh kebon mah saena sumkuring ngusulkeun salila puasa salila bulan puasa mending kedeh kebon yang ngoret kebon ngoret dakul we mawa sajadah mawa sarung keur hari salat balik-balik jeung aprok jeung indung budak teh engke we geus rek magrib gitu rek magrib gitu maka cai bisa halap-halap nya gitu wes
Sum kuring pan jadi ikat kana dongeng. Ikat kana dongeng. Jam marek ngarit jam 2 beurang keur panas-panas mah. Gitu. Bus we gitu kana cara angka teh arit gitu bangsana. Pas dikoreh-koreh ku batur da geuning teh mah cenah cau jeung cai cenah ieu mah. Ongko cenah keur puasa. Ai ente ieu mah keur ari poho. Reko. Engke teh poho geus teu kudu gulayaban kitu ka dieu da geus nyampak gitu. Nyampak tinggal cokot keur ari poho gitu. Kareko. Ari kaum muslimin laras mending keneh kitu. Gitu jauhan inung budak ngajaga ieuna tah gitu. Jauhan jelema bisa aya di ditu we urang di kebon we sapopoe teh boket di ditu. Kenah naon sabda ngajaga ngariksa perkara-perkara anu bakal ngaruksak puasa gitu lah. Lamun inung budak geus ditunaan eta teh dan teu mah nyusul ka kebon. Beuh keur buka. Nyusul ka kebonnya kayak gitu lah. Nah, itu. Oleh so itu maka hayu orang song-song Ramadan, hiji orang sambut Ramadan. Sami sareng doa salafus sholih. Aya salafus sholih upami Ramadan kedua Allahumma salimni Ramadan wa sallim Ramadan li waj'alhu wa sallim waj'al minni mutaqabbala. Ya Allah, salametkeun diri abdi ku datangna bulan Ramadan. Sarang salametkeun bulan Ramadan tina laku lampah goreng abdi. Mugi antara Ramadan sareng abdi silih salametkeun. Ieu doa sae we urang diaos. Ya Allah salametkeun. Allahumma salimni Ramadan. Allah ya Allah salametkeun abdi ku aya bulan Ramadan. Salametkeun bulan Ramadan tina laku lampah goreng abdi sareng mugi antara abdi sareng Ramadan silih salametkeun. Ramadan henteu kakotoran ku laku lampah goreng urang. Malah diri urang kawa bersih ku ayana Ramadan nepi ka akhirna Ramadan berlalu menyisakan asar, menyisakan bekas di diri urang nyaeta bersihna diri urang gitu kan tina dosa perdosa anu kemudian ku kitu jalan ibadah ka Allah sagemlengna ngalaksanakeun saum jeung amalan-amalan penunjangna. Aya hadis Rasulullah sing sajalma anu puasa na teh nyan gitu kan. Kemudian padilah-padilahna diarahan gitu. Pasunatan-pasunatana dikeureuyeun. Kemudian Lailatul Qadar jeung sabangsana sehingga pas jatuh pada tanggal 1 Syawal teh eta jalma bersih tina dosa-dosana persis seperti orok beureum anu kakarek dibabarkeun ku ibuna. Gitu mudah-mudahan puasa urang anu bade dongkap ieu urang nawaituan teh ayeuna bismillahan teh ayeuna ngadua ka Allah sing di aping dijaring tina dodoja kita sareng cobaan-cobaan anu urang teu kuat ngahindarna oge mudah-mudahan sadaya amal bakti ibadah urang nu baris kalaksanakeun engke aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.